Mudah-mudahan ya guysnya. Ayo Calung Bandung bersama The Calung. Eta mun lauknya nyecep itu. Cep gitu langsung we. Paraehnya geus nyecep teh. Paraeh bae Mbak. Teu jadi budak. Teu. Eta mah sana selalu eta mah sana hiu. Aduh, alhamdulillahnya Teis, orang mainan biasa ngarencangan di pemirsa. Kembali ke tempat yang sama seperti episode-episode ya bulan kemarin ya. Ya bulan kemarin. Biasanya kita kan kalau awal tahun suka di rumah sendiri. Iya. Cuman karena tadi saya nanya ke produser. Ya. Pak Haji, nah tuh main abis teh biasanya kan orang mah awal tahun gol di Miko nya. Oh ya. Nya cenah cigana bade saterasna di Miko. Mudah-mudahan. Alhamdulillah tuh ya. Dan kan orang teh Biasa refreshing ongkos. sambil cuci mata. Aya cuci mulut mah Oke ya, dia mah komplit margi pamirsa sadayana pami di Miko teh komplit pisan sagala rupi. Anu priogi HP aya. Anu priogi uangan aya, elektronik aya, uangan aya, baju acu aya, sendal, sepatu aya, sadayana. anu perjogi calon suami ge atau calon istri insyaallah hubungi Teh Iis. Kakak Miko eta mah Teh Iis. Kata ieu ge aya kontakna nya. Anu atos-atos ge mata hancur. Mata moal pertama abisnya. Kita ieu mah Jadi kalian bade margi sieun hancur atau tanya. ya ada di atas ge runtuh. Ada nih tah ya. Korban Teh Iis. Runtak nu atos-atos ge. Sampai jadi geus rungkadnya. Alhamdulillah Teh Iis mah da jago ngahijikeun, jago ngaruntakkeun. Jadi Kumaha nih anu kirang ieu na? nah Kasajen Teh Iis bisa ku Teh Iis mah sapoal-poal isuk pagetokeun ayeuna oge diruntakeun dengan alasan lain. ditanggesan. Diranggesan Teh Iis mah. Ditanggesan ya. Gitu pamirsa, tah kembali dari kami Mall. Ieu adalah mall terbesar di Kabupaten Bandung. Tapi sama-sama ieu teh lebet ka kota Lebet antara kota dan kabupaten. Perbatasan gitu ya. Perbatasan cuman paling cekat mah kabupaten. Tah mata pamirsa anu wilayah Kabupaten Bandung Selatan khususnya anu mediogikeun sagala rupi peralatan elektronik, sagala rupi HP, acuk dan lain-lain
mangga kan tuh dong kapoe hayem gitu katanya. Terus jalannya strategis kan strategis bisa. Ya cuma beberapa menit dari tol. Betul. Iya gitu. Nah, kalau strategis dina episode ayeuna terus biasa. Pami orang kamiko berarti aya ibu dede anu bade kenga aoskeun naon wae anu bade di saya dipromosikeun di Mikot ieu teh. Aya Bu Dede dan parantos sayogi. Hayu atuh mangga. Haturan kang Ibu Dede. Ibu Dede sayang. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya orang biasa tepang deui dina episode ayeuna Bu Dedenya saatosna kamari sesi kamari orang tepang terasa teh urang oge tos terang naon wae anu tos bade dipromosikeun sareng naon diskon naon wae anu aya di Miko kangge kamari tahun barunya. Panginten ayeuna aya informasi lebih lanjut kangge ka payuna mangga dibegikeun ka pamirsa. Sebelumnya Didi ucapkan terima kasih ya udah ketemu lagi di sini di program Calung Banyo. Mudah-mudahan yang tadi sudah diutarakan. Iya. Jadi base camp ya rutin di sini ya. Iya. Amin. Jadi abi caket Bu, mami kan abi mah domisilina sedayana kabupaten. Punya diskotik abi mah di sisi kota saeutik. Untuk di bulan Februari ini kebetulan pas 1 Februari pas jatuhnya hari Imlek ya. Iya. Bagi yang merayakan selamat ya tahun baru Imlek. Nah untuk program di Mikomo tentunya kita rutin selalu adakan diskon. Nah untuk di The Beat sendiri itu biasa kita rutin di Senin sampai Kamis adakan diskon. Oh diskon. Ya, betul. Itu rutin Bu dari Senin sampai hari Kamis. Nah itu untuk tenan-tenan tertentu juga bisa dilihat nanti lebih baik langsung ya sekalian berkreasi, sekalian food vacation, sekalian refreshing ya. Kita betul. punya tempat konsepnya itu pantai. Dan tak lupa juga di The Beach kita ada perahu nelayan. Itu memberikan diskon sampai 20% untuk food makanannya aja. Perahu nelayan. Itu betul-betul fresh, langsung pilih, langsung ditimbang, langsung diolah dan dimasak. Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh kita ke Pangandaran, Iya, di sini pun sudah ada. Tacan maksiatnya Bu, betul. tacan bensin Gitu. Dan lagi pula kita rutin di setiap hari Sabtu sekarang kita ada jumpa jam 7 pagi di Plaza Utama. Plaza Utama Ya. juga gratis Bu. Gratis, Tuh, silakan yang mau gratis. bergabung. Dan di hari Jumat di jam 5 itu lokasi di lantai 2 OPA. Gede Opa. Iya. Dan untuk sekarang kita masih tetap memberikan gift sama challenge itu tinggal dilihat di media sosialnya yaitu di @mikomo_koko_bdg, untuk The Beach-nya di @thebeachkoko. Untuk lebih lanjutnya bisa lihat di media sosial apa aja sih yang lagi promonya. Iya. Terus lagi pula mereka yang belanja di The Beach tinggal melihat diperlihatkan struknya di kanan kita di sini pixel Ya. itu ada potongan diskon harga. Wah, Jadi banyak memang di sini memang walaupun kondisi sekarang udah mulai ini lagi ya, kita tetap harus mematuhi protokol ya Bu ya. mematuhi protokol yaitu seperti biasa 5M yaitu mengurangi mobilitas, memakai masker, menghindari kerumunan, dan Mencuci jangan lupa tangan ya. mencuci tangan. Iya, Jangan iya, lupa. iya. Kita mudah-mudahan sih semuanya sehat, semuanya, Amin. dan tentunya supaya The Calung Banyo akan terus di sini. Amin. Kang Rori kumaha terrealisasi? Sip. Jika Atur ayo nama pisan, kami bawain kumaha setiap jadinya. sasitnya leres Terus pisan. nyediakan tempat kamu dan calung. Alhamdulillah. Masih ada lagi Bu? Untuk bioskop juga kan kita sudah buka. Bioskop. Jadi jangan lupa di lantai 3A itu ada bioskop ya. Yang film-filmnya di Februari ini akan muncul film yang baru-baru lagi. Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke di utara, di selatan pun Ada. kita sudah melengkapi keinginan dari para customer. Iya, Kalau yang mau berbelanja di lantai lower ground pun ada untuk keperluan rumah tangga, elektronik seperti Informa, ada S Hardware dan Komplit ya Bu? komplit ya. Jadi
Jangan ragu lagi, tempat parkir kita juga cukup luas. Datanglah ke Mikomo. Iya betul sekali tuh pemirsa, nembe kan kurang tos nang kupingnya. Non wae anu tos dipromosikan ku ibu, non wae nu sayogi di dieu mangga pemirsa anu ku priyogi non wae tiasa dongkap langsung salah sama kami konya Bu. Raos leuwih raos langsung dongkap wae nya Bu nya daripada urang ngendalina medsos atau naon mending Betul, karena banyak aneka pilihan ya. Jadi lebih puas ya Iya. kita langsung di offline ya. Oh gitu. Jantan kami di susun mah hiji-hiji mau ka ieu kan Betul, sadayana nya. banyak sekali. Lagi seueur bisa. Betul. Ya betul. Tah mata mending kene langsung we dong ka kami koda caket nya Bu ya. Betul, betul. Nah, gitu paniten. Aya kan Bu anu bade didugikeun? Yang saya sampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada kru channel dan timnya dan yang mensupportnya. Iya. Mudah-mudahan program-program yang lainnya juga ditunggu. Iya, tuh hei, program yang lainnya ditunggu hai. Wah, Ya. Mana wiri ya? Nah, mau personilnya dicalung. Segitu panggil Ibu. Ya. Oke, hatur nuhun bisa Ibu. Sama-sama, sukses selalu ya di Calung dan amin. di channel TV ya. Semoga Iya. pemirsanya makin banyak juga. Iya, amin. Hatur nuhun Ibu. Mangga. Hatur nuhun Ibu. Tuh, pemirsa sampai tos ke kakuping kurang sadayana naon wae anu nembe didugikeun ku Ibu Dede. Naon wae anu disayoggikeun di Mikomo, tapi langkung raos nama mangga langsung dong ka poe ka ieu Mikomo. Di pami di wartoskeun hiji-hiji mah margi seueur pisan produkna Seueur naon wae. pisan, teh, Leo. Ti kawin HP-nya teh isnya tuan dan sagala rupina itu komplit di Mikomo. Mangga kangge pamirsa antun dong ka poe ka Mikomo. Kitu panginten teh is, urang teh alhamdulillah terrealisasi tiap bulan di Mikomo. Belah. Jadi tiap bulan orang bakal cuci mata di Cuci Ya, mata. tuh, gitu. Sareng cuci dompet. Terkuras. Moal atuh, pan di Asal teu mau budak ai. terkuras. Terkuras teh lamun urangna teu bisa ngajaga. Tapi lamun urangna mementingkan nu penting mah moal. Insyaallah moal gitu nya bagi adikku. Naon? Kumaha? Naon ieu teh? Baju. Acuk kumaha? Hoyong di wartos-wartos senajan ieu teh kameja anyar senajan. Ya, lain eta antara kode. Kode bener. Cing atuh pangmeulikeun dicalung bisa. Teuing geus sabaraha ratus episode karena balik ka meja. Teuing tah. Ya, tapi eta teh salah saji lamun tangkapan di mah kode. Kalem ge bakal aya ya. Ya doakeun we bukan mah dicalung insyaallah bakal manggung deui di mana-mana karena Covid sekarang udah mulai landai. Ya, diganti ku Hah? Omikron. Naon Omikron teh? Mudah-mudahan mah ulah-ulahnya urang mah ulah terkena ku Omikron geus we eta mah batur we gitu. Ya, kita teh ku oh my god gitu nya. Ingat kamu Omikron teh, sekitar kuda poni, Nah. di Bimo, Sukaritu. Oh, lain Omikron. Omikron eta mah. Aya Omikron peluntas hutang. Mikrofon eta mah teh ieu. Ya biasana urang lamun awal bulan masuk aya carita. Nyata Ya. gitu. Carita anu mengantar ibu bapak menuju tidur malam. Rame moal ya teh. Kita masalahkan mental Rek rame, rek henteu nu penting konsep. cenah. konsep. Nah, Bisa teh episode ieu urang teu bisa ulang ieu carita. Heula nyaho kunaon si Niki buat emu. naon itu? Si Niki geus teu geunah hate. Ini cuma teh kena hade ulah carita. Nyaeta sok jong wae da urang mah lain penceritanya. Lain. Urang mah lain pendongeng. Lain. Perasaan ngantar budak sareng kita di dongengan. Arah, Ya, boro-boro. urang mah lain pendongeng tapi naon nih? Udah mah penjamah cinta. Baju. Naon sih baju naon? Oh, baju. Ini teh ii. Ya baju iya Pak Haji. Da Pak Haji mah ngedeng-ngedengna baju Pak Haji. Baju ti mana nya teuing udah ti tokona nya. Ieu teh lawan. Urang teh alhamdulillah selalu disupport Betul. ku pusat kostum Betul. terbesar di Jawa Barat. Betul. Bu Haji Epoy Production teh ini anu aya di Jalan Pangarang Dalam. Nomorna poho deui teh mah lewat inget teh. Pokoknya taroskeun we tukang parkir oke anak parun. Bunda Evo di Palimona oh mana di dieu teh gitu. Moal bireut. Nu namina Epoy Production. Tah eta. Pokokna mah di setopan oge tos talerangan. Bumina Bunda Epoy Production aya plang.
Alhamdulillah hatur nuhun pisan ku Haji Epon mudah-mudahan langkung sukses deui kanggo pagayunan. Urang promosikeun heula nya da soalna urang teh kan geus sabaraha episode Oh, wae. Pamirsa anu priogi acuk upacara adat tradisional terasa teh kage kondangan, terasa teh batik sarimpit atau saudara rupi di Sabang sampai Merauke mangga dongkap wae ka Pangaran Dalam nomor teh sabaraha. Pohon deui nomor nanda. Pokona mah tidinya we Pangaran. Aya ya. Aya pelang. Dan di pelang oge bisa tinggal bulut Epoy. Epoy Production. Naon? Kok dikirim masin ya bukan mana Epoy di deui aya Epoy Production. Hatur nuhun da Epoy, pangrajang urang kagak dicalung mudah-mudahan langkung Sukses. Amin. Hai. Hai pada dicalung. How are you? Kagak para pemirsa anu nuju jalan-jalannya. Iya. Nyiapkeun artos sok. Mangga calali geula Ibu. Biasa. Aya tuangeuna di leureut mangga. Kami teh nyuhunkeun ke produser. Hei, gimana cerita mah? Kanu aja ya di sini Kim Lesia ya. Salah. Untuk hari ini aku tidak akan ada cerita buat Kenapa kamu menganggap? kamu. Terlalu banyak cerita di dalam hidupku. Jadi kita naik cicing daun cing. Sahabat aja. Oh, benar. Pantesan beras kene. Kenalan. Soalnya nih udah mau sini ki, bang cekasnya berarti aja. Soalnya Iya. udah calon di. Calon di. Tinggalin ke biru. Kamu juga. Nah, nu biru, nu peka calangan gitu ke mama kena. Ayo kita cerita sambil menunggu pemirsa menuju tidur. Sok mikir lah. Nanti aku terakhir aja. Oke. Mau bilang enggak? Gak usah. Enggak usah Gak usah, persiapan ya usah, udah tahu mau bakalan ramai. Udah gak usah, gak apa-apa. Sok salah istilah. Ya udah ayolah. Ayolah. Ayo. Ayo mana is? Ayo. Ayo pamimimiti, ayo sadayang seri-serangan. Ayo. No, nanti sih. Kela aing teh sok hayang seri sorangan teh emang carita lucu. Ayo jangan ayo lawan serangan. Ya sarang seri. Kita ya dua antara jelema jeung satu. Pilih nu mana? Asa jalan panggil satu wae si eta mah nya. Boleh carita lain kita. Satu, jelema. Ini artinya nya. Pilih yang mana? Satu wae. Siapa mau cerita teh bentar satu jelema. Kalau Nah, bisa Pak Haji. kemana? Oh, semua sama kabag ya. Berarti mau lihat jadi. Ayo hiji wae sok hiji. Sok nih. Dua carita we nya. Sok, ieu salahnya. Aya hiji budak, geus banyak. Jelema berarti. Jelema gitu. Budak teh nanya ka icuna, ka ninina. Budak ka icu. Ada icu. Budak Ada icu jawaban anak icu. Budak teh nanya ka ninina. Terus ini naon jang cenah. Kumaha cenah. Lamun imah reot ieu dirudal ku musuh. Cek dinina teh. Ah, teu naon jang cenah nini mah atoh. Ai nini teh sedih. Terus henteu nini mah atoh. Nah, apa jang atoh? Sabab cenah lamun ieu imah dijual. Geus reot kieu mah paling payu 100 atau 200 ribu. Tapi lamun dirudal ieu miliaran rupiah. Nu rugi saha? Nini atau musuh? Nya musuh anu rugi beli rudal dia ngapa milah nini. Rame teu. Ai sudah teh icu jawabanna teh. Dan mikirnya ya icu banyak kan ini juga penting no. Kayak rudal ya nah jadi. Tadi kan tuh titik temunya di mana? Pak Haji aya kena waktos. Ayo enak ya. Bagi dulu mah carita teh lucu. Teu lucu cai. Aina ayo nanya bae. Ai soalnya geus kapalkeun. Heeh, so. Satu atau jelema liar hoyongna. Nah, naon we anu masak rada leuheung. Rada leungis. Ayeuna aya cato we nya da aing mah satu nya. Aya carita. Caritana teh. Tikus, nyawa tikus. Beurit. Kamari bagong. Dina tikus basa itu harimau. Kenapa kebab binatang di Oh, sigana kebun binatang unggul Ari ke situ teh. Aca cucunguk. Acan. Ai baik teh aya indung jeung anakna bercerita. Nanya si anakna,
mah. Kumaha jang? Paker cicing di got eta teh. Mah, ujang rek nanya. Kumaha jang? Ari itu naon? Oh, eta mah lalai. Oh, lalai mah. Eta teh naon? Heuh lalai sabangsa neng urang itu biasa. Tapi nah cenah lalai teh eta teh bisa terbang. Ari ujang. Lalai mah kuliahna jurusan penerbangan. Ari urang mah jurusan depak. Jadi kumaha mah? Heuh manehna bisa ngelimpet teh da kilu jurusanana cenah kuliahna penerbangan. Jadi pilot gitu. Jadi manehna teh meureun pilot da kakalayangan. Atos. Aya titik temu saeutik ye. Sia aya we titik temuna naon. Eta identitas aing. Lain ieu nya ieu karek buka pare rimbun pisan ieu mah bieu pisannya Anu keneh. Kita anu keneh. Mun inget etanya. Ieu teh ceritana teh anak kecil sang penakluk hantu cenah. Berarti jelema jeung goib. Heeh, ieu mah caritana jelema jeung goib. Sia cenah. Aya hiji kampung. Hiji aya terus aya kuburan gede. Ribut di hiji kampung eta teh. Milut. Soalna tiap penting aya wae leungeun anu kalaluar. Kieu kitu tah aya wae leungeun gituan we gitu. Cenah. Terus kieu si ketua kampung eta teh kieu cenah. Urang manggil dukun cenah. Dan soalna ieu mah kudu dibereskeun. Manggil we dukun ka mana-mana nya. Dukun anu teu tempat. Dukun nu hiji deui teu mempan. Nu hiji deui kitu keneh. Masih keneh unggah penting teh kaluar eta leungeun teh. Eta leungeunnya jahat pisan keluar wae. Jol aya budak leutik. Ngomong kieu cenah. Pak, aya naon cenah? Itu jang cenah aya leungeun cenah naon teh unggah penting kaluar tina kuburan loba. Cikan cenah ku abi cenah urang ubaran. Maneh tong macem-macem cenah. Nyepelekeun Percaya? Heeh, teu percaya. Maneh budak leutik. Mau bisa naon bet dukun anu jago ge eueuhna naonan. Pak teu bisa kitu, urang coba heula. Sok atuh coba. Jol maya teh ngadeukeutan kuburan eta. Jol kieu. Kieu nya pacarana mah. Ieu mah lain kudu diusir, tapi kudu diajak ulin. Jol ngomong kieu, "Cang kacang panjang anu panjang uci." Jadi ngarelok leungeun teh ka handap. Jadi mah teh kaluar Dan lain ucing. Dan sieun ucing teh pan sakit tuh. Cakit banget pamirsa, kangge episode dinten ayeuna wengi ayeuna, mudah-mudahan tadi pamirsa anu intina mah nu tadinya informasi dari Bu Dede nu wae nu tadi tos diangoskeun kedah disimak eta nya ada mah carita mah dia mah kan saukum nya anu kalau waktu sebenarnya mah si mata nya kitu teh aya. Naon? Hatur nuhun oge ka indung urang, anu selalu menyempatkan untuk hadir di acara syuting di Calo Ibu Dekaniawati, Ketua Gesit Jabar, satu Ketua Gesit Jabar dan Opah Irwan Hadinuma. Ya, sebagai Lagu persembahkan Opah Irwan. Domba kuri. Opah, si kawan agak, si domba itu si Opah. Sakitu ngapain pemirsa atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.